Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Puja sinareng puji urang panjatkeun ka Gusti Allah anu maha suci. Shalawat sinareng salam mugia tercurah ka baginda alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargina, sahabatna, tabi'in, rawat ba tabi'in ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibil hajah Bapak Haji Mulyadi anu ku kaula sangat dihormat pisan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang Bapak Lurah urang anu mudah-mudahan datangna ka dieu henteu keur ngalindur. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula datang ka dieu teu puguh lantaran kamari diundang titah datang ka dieu dihaturkeun calik deuk diajak dahar bareng. Mantakan kula ngaja beuteung geus dilaparkeun ku kaula. Ari datang ka dieu titah ngomong. Bari jeung teu puguh acarana ieu acara naon? Nu jelas sahibil hajah Bapak Haji Mulyadi tasakur ngabogaan tempat anu sakieu megahna, anu insyaallah rek dipake usaha, anu insyaallah usahana ieu kajang ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi urang anu henteu boga nanaon leuleuk ka dieu nyeuleuk ka luhur buh. Ieu si gudang apa pabrik? Gudang apa pabrik? Baheula aya Raja Harun Rasid, Raja Harun Rasid anu terkenal sangat adil luar biasa. Majena diundang ngariung kumpul kabeh kos kieu be. Kakarak deuk nginum Raja Harun Rasid sacangkir gelas bari jeung caina cai putih. Di stop ku salah satu penasehatna seorang kiai. Punten paduka. Kula waka diinum. Kula lambat datangna ka dieu. Di dieu geus barea kabeh ieu mah caina. Tadi lamun kula ti tadi aya Lurah Edi deuk nginum di stop ku kula. Paduka seandaina paduka tia boga panyakit melag di tikoro sehingga ieu cai sagelas teu bisa kainum. Paduka boga pakaya, andai kata pakaya paduka teh salam duria boga paduka.
supaya hayang bisa nginum siap ente jang berobat korbankeun setengah pakaya paduka. Cak Raja Harun Ar-Rasyid siap atuh jasanajan boga pakaya loba boga pakaya iya itu ari teh bisa nginum atuh hese bener. Andai kata ya jelema sugih di dieu lanjut teh bisa nginum ieu sakumaha pakaya moal aya nanaonan moal aya mangpaatan bener bener. Inum ayeuna diinumlah ku raja diinum didelegan deh ku raja diinum tante ya. Begitu diinum cak penasehatna raja ya seandaina eta cai nu geus kainum ku raja teu bisa keluar. Andai kata cai teu teu bisa keluar. Kira-kira kembung moal beteung. Beteung kembung moal lamun teu bisa keluar. Lamun kembung ieu teh perlu dioperasi teu. Muriang berarti lamun teu bisa keluar ieu teh cai. Cak dokter siap untuk mengoperasi. Andai kata biaya setengah pakaya teh siap teu. Cak raja ya siap daripada koid. Daripada pae. Lurah Edi andai kata nyana muriang. Cak dokter ini bisa sehat kalau turun dari jabatan lurahnya. Asana siap nyana. Tekudu di demo asana cak lurah Edi daripada aing pae benar. Hadirin rahimakumullah, hebat luar biasa gambaran para ulama-ulama. Ternyata pakaian nu sakumaha lobana leuwih berharga cai sa gelas, leuwih berharga cai sagelas dibanding jeung pakaya salam dunia. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid siap ngorbankeun pakaiana setengah jang salah kadar bisa nginum, siap ngorbankeun pakaiana seluruhna kajang supaya dirina bisa kieu. Iyalah betapa hebatna luar biasa mantakan urang boga pakaya eueuh mangpaatan lamun urang henteu bersyukur ka Allah subhanahu bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka sohibul hajah Bapak Haji Mulyadi ngundang ka urang ka dieu iyalah bentuk syukuran karena kanikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan harta anu dimiliki na ngajadikeun berkah amin. Mudah-mudahan ngajadikeun berkah amin, sehingga manfaatlah harta fi dunya wal akhirah. Tanpa dimanfaatkeun pakaian tersebut moal aya manfaatan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. masyaallah Haji Mulyadi sebagai ketua DKM Masjid anu sakieu megahna urang doakeun mudah-mudahan dipaparinan kesehatan ku Allah amin, paparinan panjang umur ku Allah amin, diberkahkeun kahirupana amin, kajang nanjirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ieu ngomong asana kurang jelas asananya. Jelas tentu asa ngagerendongnya nyaho kurang jelas nya geus lapar ya. Nu jelas mah lapar rasana ieu. Di deuleu kukula diukna geus ararusik be ieu teh. Padahal mah di deuleu berkat bangunan geus BAKB. Nyaho BAKB nyaho can menang berkat ya. Hadirin rahimakumullah, Imam Samarqandi ketika ke pasar rame masyarakat. Kiai ya
pan Allah ngajanjikeun dina Al-Qur'anul Karim ud'uni astajib lakum ngadaroa maneh ka kaula pasti bakal diujabah pasti bakal dibere. Tapi kiai kula ieu ngadoa burang ngadoa peuting ngadoa isuk ngadoa sore ngadoa tapi can diijabah-ijabah. Anu dagang boga warung leutik ngadoa teureun-eureun terus lain maju ngabangkrutan. Anu ngojek ngadoa teureun-eureun hayang kabeuli ieu teh mobil hayang kabeuli sagala boro-boro kabeuli hutang ngagedean. Lurah edi teureun-eureun ngadoa teureun-eureun terus hayang boga pabajikan deui tapi can laku-laku. Aya ge laku nu baheula tah mah lain deui nu anyar ieu mah. Iya sih doa kok tadi ijabah salah ayat Al-Qur'anul Karim apa salah naon ya? Sedangkan jelas dalam ayat ud'uni astajib lakum. Senyumlah Kiai Abu Lais Samarqandi cak Kiai Abu Lais lain salah ayat lain salah janji Allah tapi urang anu ngadoa ieu hate urang na anu paeh. Ketika hate urang paeh moal bisa urang teh moal bisa nyambung moal bisa aya nyambung moal bisa aya setrum tingali listrik lamun parem eueuh setruman sakumaha bolade listrik moal aya cacaang bener. Tapi lamun aya setrum sanajan leutik ngetrum ieu teh mantakan jang supaya doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ye, urang hatena heula ulah senapae. Bener. Bener. Osok tante ngadoa. Ngadaroa osok tatilok. Diijabah tante. Asana aya nu paeh asana. Mantakan coba ragap apa hate nu paeh apa nu dihandap nu paeh. Ulah-ulah dua-duana nu dihandap jeung nu diluhur. Bungkus tamang geus kubur berarti. Hadirin rahimakumullah. Cak Imam Abu Lais, ieulah hate parae masyarakat tarungkul. Kiai ya. Kumaha supaya hate hirup Kiai? Oh, cak Imam Samarqandi, ieulah hirupkeun. Lamun urang hayang hirup hate teh supaya gerak urang bisa berdoa ka Allah supaya diijabah ku Allah. Arafta maneh tia percaya wow birabbikum ka Allah Subhanahu wa taala tapi wala tulhiku tapi ternyata henteu nyumponan kana naon nu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Yuk hirupkeun hate urang dengan cara ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah jangan ngahirupkeun mana sarana jang ibadah masjid sarana ibadah mana sarana ibadah majelis taklim sarana ibadah pesantren-pesantren sarana ibadah. Iyalah jangan ngahirupkeun hate supaya urang konek ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah loba hiji deui nu kukala dicaritakeun cak Imam Samarqandi hayang hirup hate urang teh anjeun dahar dina rizki Allah Subhanahu nginum cai rizki ti Allah aya jeruk rizki ti Allah aya kue rizki ti Allah urang boga imah rizki ti Allah boga kendaraan rizki ti Allah tapi walam taskur anjeun teu bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieulah nenyeun hate paeh urang boga rizki boga milik teu bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan yuk hirupkeun ku urang hate urang dengan cara bersyukur kana nikmat ya Allah Subhanahu. Kumaha kiai cara bersyukurna? Boga tanaga korbankeun jang
negakeun agama Allah, boga pikiran tegakeun jang agama Allah, korbankeun jang agama Allah, boga ilmu korbankeun jang agama Allah, boga harta korbankeun jang agama Allah subhanahu. Iyalah bentuk syukuran ka Allah kajang urang hate supaya hirup. Di mana hate hirup bakal konek urang nyambung jeung Allah, maka dijawab ku Allah dengan sadaon bae doa urang pasti bakal dijawab. Ud'uni astajib lakum. Hadirin rahimakumullah, salah kadar sakieu mau izoh ti kaula, mudah-mudahan aya manfaatna. Intina urang teu perlu bangga boga harta jeung pakaya, ternyata pakaya jeung harta tia leuwih ieu tia berhargaan cai sagelas. Ketika ku Allah ditutup kanikmatan ti urang, eueuh nanaonan pakaya, carana yuk buka dengan bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang hate urang dibere hirup ku Allah, amin. Hati orang diberi hirup ku Allah, amin, sehingga orang bisa beribadah, bisa nyambung konek jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarkati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.